Mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda. Carios nyambung judulna nyaeta Gobang Naga Sakti. Ye dongeng pramitra karangan Bapak Tatang KS, ayeuna nincak bagian ke-20. Para mitra anu mulia, kocapkeun pasosore harita kira-kira jam 5. Dua urang lalaki keur lalempang bari marangul pacul taksiran tas maracul di kebona. Sedeng kaliwatna ka jalan pasireun urut dipake tarung ku Ki Bardawi jeung Ki Garba. Kabeneran nu tas macul saurang ngareret ka lebak, ana breh katingali aya jelema 7 urang ngajaloprak, awakna pinuku getih. Puguh we reuwas lain dikira para wargi. Ya ilaha illallah, anda dulu itu. Saha euy ngajaloprak di lebak? Dulu itu podo. Urang dia lain gitu, cek nu saurang bari tutunjuk ka lebak. Masyaallah euy nu paraeh euy. Henteu sahanya cimna urang teh euy. Cek baturna katelah anta. Deregdeg duana maruru ka lebak terus ting palencrong kana beungeut mayit. Tapi saurang ge eueuh anu awawuh da puguh lain urang dinya. Ayo apa sih lain anta? Kumaha cak saurang eueuh nu wawuh euy teuing urang mananya? Kumaha tuh geus kieu euy? Nya teu kumaha urang ambejaan batur-batur nu salemur jeung urang bising di antarana anu wawuheun akan korban. Heueuh mah tuh temal anta pramitra. Teu hararese harita keneh gagancangan bali. Hari tepi tuluy ngagegero baturna salembur. Atuh kabeh pada kalaluar terus nyalampurkeun samalah Manor Emed jeung Japar oge nyalampurkeun kalawan pada nanyakeun. Oh kudu saurang nu katelah tanu dicaritakeun yen manggih mayit 7 urang. Malah dicaritakeun kabeh para mitra sadaya sing sakur anu katingali. Henteu dinding kelir di sindang siloka kabeh dicaritakeun para mitra ditetek ka sing sakur anu katohyan katingali ku manehana. Geus kitu mah bring jalma-jalma anu salemur eta pada nerempo. Aya kana 30 urang ari tepi kanu dijugjug nyawe aya mayit 7-an. Tapi tatanganna Manor Emed saurang ge eueuh anu apaleun kanu korban jadi tetela eta mayit nu 7-an teh lain urang dinya alias urang jauh. Nyawe jang tanu kumaha atuh pilakueun urang nah perlu ngayakeun laporan kanu wajib kitu. Ceuk Manor Emed nanyakeun ka tatanganna. Kateuing atuh mang bingung kuring oge. Ari teu laporan kan wajib dan korban ge di lembur urang. Ari laporan sok sieun loba pertanyaan, ramat kamale atuh. Pokona mah ka diri urang jeung ieu ka si anta. Mangkana kuring pisan atuh. Anu ningali pangheulana jeung si anta meureun kuring teh santeuna we kudu ditu ka dieu dikayak heuyeuh. Saleuheung ukur ditanya kumaha jujutanana aya mayit di dieu 177. Malah mun seug disangka kuno raya di lembur urang. Nanti dipahara di rogahala gitu. Disangka di rogahala ku bangsa di lembur urang, artinya mah ku jelema-jelema di lembur urang. Pan riweuh ka urang na santeuna we, urang teh kudu baris urusan. Tangge nimulkeun urang ungah balewat tangan deui. Pusing puguh Mamed. Oh, nya diteang kana kitu nu pasti nu wajib boga curiga ka urang dieu. Jadi aya paribasa pur kuntul karitungul largaga karitunggak. Moal neangan jurig teu kadeuleu kari-kari aya nu maraot di dieu 177 meureun pasti di rogahala urang dieu berat euy nya dipikir-pikir mah. Alah, aya mah kalubur urang dieu ku sararea. Ceuk Manor Emed teu hararese masyarakat di eta tempat gancang nyarieun kuburan. Nu teu kungsi sajam kuburan 7 geus beres. Sabab nu migawena aya kana puruhna urang kalawan harita keneh mayit terus dikubur di hiji tempat nu anggang ti imah. Malikan kana kaayaan Ki Bardawi sadatang ka panganjerekan teh marentah ka anak buahna pikeun ngubur nu korban aya welasna. Kakararengse bada magrib sanajan nu jadi musuh satru kabuyutan katelah Ki Garba geus korban eleh jajaten. Keur Ki Bardawi mah masih kene aya kapanasaran ku perkara nyirana ngora anakna Manor Emed can beunang keneh bae. Sigana para wargi harita ge lamun teu ningali anak buahna bangun lalungse matas tarung. Ngayonan anak buahna Ki Garba karepna mah hayang tuluy ngadatangan Manor Emed rek menta anakna katelah Nyi Hamidah. Harita geus liwat wanci magrib sabadareureuh
Poki Bardawi nyarita deui kahareupeun anak buahna 13 urang ngariung di tengah imah bariting hariul kawas hayam panyamungan. Oi. Wawalak si Garba disangka ku dewek bareto geus kojor. Tapi buktina tepung deui jeung dewek euy. Mana kitu ge manehna panasaran hayang modaran ka dewek. Atawa manehna ge panasaran hayang modar ku dewek. Buktina teu mangga pulia deuleuy. Memang si eta ari dina wawanen jeung pangabisa mah cukup samalasa tatar ranca buaya mah eueuh deui nu mahi ngayonan manehanana. Teu saeutik bangsa jago-jago ti tatar pagidulan rag-rag ku manehna. Tapi ngayonan dewek mah teu bisa budi deui euy ka saksi ku siage kabeh urenya. Jadi keur dewek gede kepercayaan yen Gobang Naga Sakti lain pakarang samanea euy. Numatak pantes batur loba nu hayangeun mibanda kana Gobang Naga Sakti. Sedeng ayeuna Gobang Naga Sakti geus aya di leungeun dewek. Tapi sok sanajan wawalak sigar bageus modar, sok sanajan wawalak sigar bageus kojor geus hartina mah ngabanusan, dewek teh can genah panasaran euy. Tacan genah panasaran dewek teh euy, aya keneh kapanasaran. Nyaita hayang laksana boga jikan ka anak Manur Emed euy. Dipeurieun baheula dewek nikah hayang ka Simantili budak parawan keneh teu kalaksanakeun. Malah dibawa kabur ku anak dewek. Ku walak si Japar deuleu. Da aing mah paduli teuing si Japar anak dewek. Di mana panggih rek dipodaran ku dewek deuleu. Nya antuman camplak nu jadi kolot. Gablek kekenyos dikikirik nepi ka jadi anjing diurut kun diurus kun jadi kolot. Geus kitu nyegag kanu jadi kolot. Mun panggih ku aing dipodaran tuman. Ngan hanya ka nepi ka kiwari teu manggih raratan-raratanan acan. Ku aing disaliksik ka ditu ka dieu. Tapi teu manggih raratanan pisan. Ceuk Ki Bardawi para mitra sadaya inget ka Nyimantili kalawan ngancam rek mahala anak sorangan. Selengkeung anak buahna katelasi Jobin minangka anak buah kahiji milu Cumarita. Hari ka anak sorangan mah ulah atuh bah sababah digoreng ge tetesan getih abah teh. Kapan tadi gaya paribasa sagalak-galakna macan tarangahakan anakna. Cenah eta budak parawan nu dipikayang ku abah baheula dibawa kabur ku anak buah ka anak abah. Keun bae mana kitu geuleun pijoleun abah aban. Kapan ayeuna abah geus rek boga deui picaloneun nya teh anakna Manur Emed. Sok sadajan rana tapi aduh eta marana ge alah sugan mah. Wah eleh dibandingkeun jeung parawan bah eta mah. Jadi ceuk pamikir kuring mah ulah lamun nepi ka abah mahala atawa nandasa anak sorangan bah. Karunya we atuh. Kitu bah kira-kira cemalah pamanon teh pamangih kuring mah. Pokna satengah ngawawadian ka Ki Bardawi guruna. Dah. Aing moal beunang di halangan deuleu. Aing moal beunang dicarek paduli saha-saha ge diberesan nyawana ku aing. Cenah eta si Japar anak dewek tetesan getih dewek. Anak sote ai bener bager ari teu bener mah komo kumaha nyieun kitu peta dipodaran ku aing. Nyieun kitu peta camplak kanu jadi kolot. Tadi ku aing disebutkeun si Japar diurus ku aing ti kikirik nepi ka jadi anjing. Geus jadi anjing nyegag ka aing. Dibajeg ku aing mun aya mapanggihnya ye. Cuman lah kalakuanana sarua jeung hak camplak ka kolot. Geus nyaho si Mantili rek dipihukum ku dewek. Wani-wani mau kabur. Matna nahaon. Maka nu kitu patut. Watak di mana panggil didinya ku aing dipodaran tuman. Tema Ki Bardawi gurat batu para mitra sadaya. Beras beheung beras genggerong. Akan jadi anak sorangan nyeluas rek mahala. Da kitu para wargi sadaya. Harita para mitra sadaya Ki Bardawi memang gurat batu kanu jadi anak sorangan luas rek mahala. Da dewek malah mun teu mikirkeun si lain anak guru dewek lah. Sigana ngomong kitu ceger di dagor huluna. Kumaha ngahalangakan maksud dewek sia. Ngan dewek ingetkeun si lain anak guru dewek deuleu. Pokna para mitra. Atuh sakedapan si Jobin teu nemal sabab sieun jadi guru ka papanjangan. Uluy nafsu tapi teu lila si Jobin nyarita deui. Zairaha abah rek ngadatangan deui Manur Emed teh bah. Pokna bari neuteup kana beungeut Ki Bardawi nu keur ngalepus udud.
bari diuk dina kursi sila tutug parawargi. Hari saja di nama lamun silain jeung barudak teu carapeun mah. Rek bieu ngan carapeun. Kajeun poe isuk ngan moal loba-loba mau batur. Paling-paling nu rek dibawa ku dewek tiluan di antara silaing euy. Silaing sajowin, si Onyon jeung si Lomri. Dewek rek meakeun kapanasaran euy. Dewek rek meakeun kapanasaran. Hayang neang randa anyar anakna Ki Manor sia. Dibikeun bae ku inung bapana syukur teu dibikeun pasti inung bapana ku dewek diparagat ke nyawana. Bari anakna dibawa ku dewek. Eta mah kali gumantung kana pamandangan inung bapana. Hayang bae salamet kalawan panjang umur pasti nyerenkeun anakna. Ngan samemeh dewek init rek nepungan heula bapa ilahi. Maksud kahiji rek laporan perkara musuh satru kabujutan dewek wawelak sigar bagis modar. Kadua perkara dewek rek bebeja hayang ngadatangan inung bapana rana teh. Tak kitu maksud jeung tujuan dewek laporan ke bapa silaing euy. Atuh katiluna dewek rek nginjem batu wulung nu bapa ilaing. Hiji senjata nu kacidaahengna euy. Para mitra ceuk Ki Bardawi harita teh barawargi sadaya. Ki Bardawi tuluy ngoloyong asup ka kamarna rek ngampi. Samalah harita teu kaluar-luar deui taksiran tuluy sare. Kitu deui anak buahna geus pada ngampi sabagian geus aya nu sarare sabab ngerasa capek dumeh beurang atas tarung ngayonan anak buahna Ki Garba. Isukna para mitra Ki Bardawi bebeja ka anak buahna tuluy ini. Rek nepungan heula guruna tayalian bapana si Jobin nu katelah Bah Marjuki. Saurang jago kahot jawara kawakan anu sepi ku tanding malarat kulawan. Tayalian maksud jeung tujuan anu penting mah Ki Bardawi rek nepungan guruna. Rek minjem batu wulung pikeun ngajaga kadugalan sangkan teu teurak ku pakarang. Lamun kitu teh mah hayang disebut jadi jelema nu leuwih gagah rongkah sakti mandraguna. Padahal lamun seug manehna sadar tur ngarti masa gagah-gagahna ge manusia, moal bisa ngaleuwihan kana kagagahan Gusti Allah nu nyiptakeun bumi alam katut eusina kabeh. Satungkeb ning langit satangkarak ning jagat Allah nu nyiptakeun. Nah, atuh para mitra manusia mah hayang gagah sagala. Di dieu para wargi sadaya urang kedah leres-leres ngalenyepan makna ieu. Di mana urang hayang gagah para mitra aya maksa jeung tujuan para wargi nyaeta hayang nyaruaan anu maha kawasa. Moal mungkin, moal bisa. Memang da sifat manusia geus kaancikan ku hawa setan, kaacikan ku hawa nafsu. Kirupna para mitra salila ngarojojongan we ku setan. Nu teu ngabogaan dasar agama, pikiran poek mongkleng buta rata teu merhitungkeun kana pibalukareunna ka hati. Teu kacaturkeun di jalan Ki Bardawi geus tepi kana dituju. Tayalian Ibah Bah Marjuki. Guruna kasebut bapana si Jobin, kabeneran harita Bah Marjuki nyampak. Aya keur ngadaung di tepas bari ningalikeun hayam dina kurungan keur dipoyankeun. Sampurasun Bah, Ki Bardawi uluk salam. Rampes ye geuning gilaing sia jeung saha deui. Ceuk Bah Marjuki bari ngoreja turun tina babalean. Kuring sorangan Bah kumaha cager Bah. Ki Bardawi nyolongkrong sasalaman. Barakadina waktu ieu ngadeulun kumaha ari si Jobin anak dewek cager euy. Bah Marjuki nanyakeun si Jobin anakna. Cager Bah, kabana ari si mak? Biasa we indungna si Jobin mah keur kalebak balang siar deui. Temal Bah Marjuki bari ngarongkong pada ududeun. Gek diuk pahareup-hareup sedeng Ki Bardawi diukna sila tutug. Da geus jadi kaminahan kajeun hareupeun saha-saha oge. Kitu deui Bah Marjuki tumpang sila. Aya naon ilaing isuk-isuk keneh ka dieu sia Dawi? Meningaru was dewek didatangan ku ilaing daya naon ha? Pokna, nyaeta penting nama kahiji Bah hayang panggil jeung Abah. Tung-hitungan naon teh neang we kitu. Kumaha Abah cager henteuna. Atuh kaduana mere laporan Bah. Mere laporan perkara naon deui? Nya geus ngagawekeun pagawean naon atuh ilaing kudu laporan ka dewek ha? Tanya Bah Marjuki neuteut. Perkara eta kamari kuring ku si Tepung jeung baulak si Garba Bah. Disangka mas eta geus modar. Disangka mah geus kojor si eta teh. Ari heug Tepung deui kalon manehna ngayakeun serangan ka diri kuring Bah. Uguh we keur mah kuring tas manggih kapusing ari heug panggih jeung si babalak.
kamari tuluy tarung hampir aya kana 2 jamna. Akhirna si wawalak jengker samalah keur ngajoprak tadi gorok ku congo gobang iba. Ceuk Bardawi meuni asa reueus bari nu nagobang gigireunana. Harita teh para mitra sadaya lantaran manehna boga hiji gobang anu kacida pisan di pikareueusna. Baru kungsi japung deui nya. Iya bah, sajabati kitu kuring ka dieu rek neangan wawalak si Japar deui. Saha si Japar teh aing mah teh ya? Heuh deui. Bah Marjuki teu. Si Japar anak kuring bah. Nah ka mana make di dedeangan? Nya mingati mah. Nah digebukan ku aing ha. Aing mingat secara punung ieu mah mabur ngagubug pi pamajikan kuring. Umat nanahaon kawas kitu patut. Lumata ku kuring keur di teteangan bah. Pokok nama di teangan cek paribasa nepi ka lak-lakan menaga di teang kuring disusul gitu dah. Amuing eta lampahan kanu jadi anak. Ari maksud ilaing rek di teangan teh kumaha? Narek ngarawatan deui pi pamajikan ilaing. Mau dibawa kabur kuno jadi anak. Atawa kumaha tuh? Lain rek ngarawatan pi pamajikan kuring nu digubug ku si walak. Ngan rek ngawarah we. Perlu dipayahan umat bangkawarah atuh kapi pamajakaneun batur komo kapi pamajikaneun jadi bapak wan moal kabur kumahan lah kuring mah kagok boga anak hiji model kitu mah artina lain kadua nu jadi anak teh ngabantu anu jadi kolot ieu mah tuh kalah calutak nu jadi kolot culangung kanu jadi kolot kuring diurus digikirik nepi ka jadi anjing geus kitu mah nyegag geuningan tungtungna. Amuing eta kitu. Montong ilaing aya tika dek mayan anak sorangan mah dewek mah teu panuju deuleu. Kajawa lamun pi pamajikaneun si laing dibawa kabur na ku deungeun-deungeun. Tah eta mah mangsa bodoh teuing boh ku dewek ge moal dialangan. Moal ku adeh moal dihalangan, moal dicare. Pek kumaha ilaing. Hari ka anak sorangan mah ulah. Bila aku elingan si laing eleh kuno elinganan macan. Geuning macan ge kasebut sato pangalakna malah sok disebut raja leuweung. Ari ka anakna mah taradekeun akan geuning deuleu. Para wargi sadaya harita teh para wargi Bardawi alias Bahrewo dicaritaan kitu ku Bah Marjuki guruna anggur ngahuleng harita para wargi sadaya. Atuh bari ngahuleng Ki Bardawi mangjaya ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya kulantaran ningali Ki Bardawi ngahuleng duka ngahuleng ngarti duka ngahuleng kumaha para wargi atuh Bah Marjuki haritananya deui kumaha ka hardi carita dewek teh sia Bardawi nu badak bah nu madak naon deuleu madak kumahan bae lah cuana keur di aku anak sotenan lamun bener. Hari kitu mah kalakuan mah perlu diwarah bah. Kapan apa ge nyawa sorangan, aya diri kuring, ku itu ku ieu dipika serab, dipika gimir. Tapi nah iku nu jadi anak, malah wani cakuru sagala. Tema Ki Bardawi. Hese dibawa benerna da eta geus deuheus ka setan Ida Jilatnatullah. Anak sorangan ge nepi ka para mitra aya pikiran rek dipaehan. Taina kuring ka dieu sajabati nu caritakeun tadi. Perlu pisan rek minjem parabot nu abah-abah. Pokna deui. Parabot? Na parabot naon dilaing rek minjem parabot? Eta parabot batu ulung dia. Lantaran kuring rek ngadatangan Manor Emed maksud rek minta anakna. Rana anyar bah. Amuing eta kana kawin manieueuh kaseueuhan sia deuleu. Bardawi. Wayahna euy. Hari laing rek minjem batu ulung mah moal bisa kapasrahkeun. Sabab eta batu ulung ditinggal di uyut dewek. Oge aya amanah teu meunang diinjem-injemkeun tong goroning ka batur dalah kanu jadi anak sorangan teu meunang dibikeun teh kitu. Jadi pokona mah moal bisa nginjemkeun batu ulung. Teu moal hilang nginjem ge bah paling 2 poe, pagetu dibikeun deui ka abah. Masing rek dipulangkeun ke sore ge wayahna deuleu. Moal bisa diinjemkeun sabab eta barang titipan ti karuhun. Cenah bisi laing hayang duga teu aku pakarang ku dewek rek di mandian ajeuna. Waduh di mandian mah saharitaeun bah. Kumaha mun poe ieu kuring kadatangan Manor Emed. Teu hasil maksud beureun gagal harapan kuring ka anakna.
sedangkan geus kapicang camburang jeung peuting aya paribasa peuting teu geuna sare lantaran inget wae ka anakna Manor Emed atuh saterusna beurang teu geuna dahar lantaran inget wae ka Manor Emed anakna teh geus ngalangkang dina kongkolak mata wa randa anyar nu geulis kawanti-wanti enah ka bina-bina geulis sugan mabawana ngajadi jeung deui geus ngalangkang dina kongkolak mata anu bahenol hedod pak cicis bah cai pokona piraku abah teu percaya ka diri kuring tak kuring ge moal dipibana saterusna itu ieu manginyeum handapna 2 poe luhurna 3 poe geus hasil maksud bari dibikeun deui ka abah barina ge tak kuring teu perlu ngeukeuk eta batu ulung saduluyna ieu mah keur perjagaan diri di mana aya bancang pakebu mau ngamuk gajah mata aya siku si hulu-hulu aya garaga kancana kukuring rek digunakeun batu ulung tak gitu nu matak bah Ki Bardawi siga nu ngeukehan rek nginjeum batu ulung kanu jadi guruna katelah para mitra Bah Marjuki. Memang para mitra guruna hiji jago anu luhung hiji jawara anu jaluhung para mitra sadaya luhur ku ilmu jemar ku pangabisa malah loba pakarang nu dipidana ku manehna nu ngajadiakeun awakna weduh teu teurak ku bedog. Lain dewek teu percaya deui sia Bardawi ngan moal bisa kapasrahkeun sabab amanatna di kaluhun dewek itu lamun ku dewek dicegah kana pasti dewek menang supata nu madak wayahna euy kajeun kajaba lamun ilaing hayang di mandian ayeuna ku dewek di mandian sangkan awak ilaing leuwih kuat pokona nyau beres we tak kitu hayang teu teurak kunaon keun ku aing di mandian. Bah Marjuki tetep teu daek masrahkeun. Oh, lamun sarupa kitu mah abah teh tulan calinci luncat mulang. Sulaya udar tina tali gadang. Majarkeun ceuk abah naon rupa kahayang menjadi murid. Moal burung disedunan. Tapi nari ayeuna kuring sakadareka nginjeum batu ulung teu bisa dipasrahkeun. Berarti na kuring guguru ka abah teh kitu mah. Maksud jeung tujuan kuring guguru ka abah Minang Saraya nyaeta menta bantuan tina hal urusan-urusan kadugalan. Sedang kuring ilmu eta can kataekan tapi naha abah teu mere ilmu ka kuring terutama perjagaan diri nurusan batu ulung teh. Nya ari pamenta ilaing nu teu matak jadi manawa ka diri dewek mah moal ngoretkeun dewek oge tapi perkara batu ulung wayahna ku dewek moal tabilna kapasrahkeun tak kitu bising teh nyaho mah deui sia Bardawi. Harita para mitra Bah Marjuki tetep teu daek masrahkeun batu bulung. Para wargi anu mulya Bardawi ngahuleng teu lila sabada ngahuleng tuluy nyarita. Ieu bah bisi lila teuing 3 poe isukan dipulangkeun deui ku awak ka abah pas sore bari gobang tok cekel ku abah. Ieu gobang teh gobang pusaka ngaranna Gobang Nagasakti ceuk Ki Bardawi maksa. Wah bisa sanajan ayeuna dibawang ke sore dikajiekeun deui ge bari dewek lain teu percaya ka ilaing lain dewek percaya ka ilaing ngan urusanana ieu mah eta batu anu nubut pusaka teh teu meunang diserenkeun ka batur kitu. Abah teu percaya ka kuring Ki Bardawi lamun cereng lain dewek teu percaya sia Dawi tadi ge disebutkeun ku dewek teu percaya ka ilaing ilaing teh murid ka hiji dewek ngan dina urusan ieu wayahna nyari kitu mah abah teu bisa mere nginjeum eta batu ulung nganti seseret poe ieu kuring moal datang di ka dieu. Korejat Ki Bardawi nangtung kalawan teu pamitan acan jerut turun tuluy ngaleos di barung ku Budi Haseum paketut. Atuh Bah Marjuki olohok bengong ningali polah Ki Bardawi olohok memang kadu para mitra teu lila jerut Bah Marjuki ya turun tuluy ngaluarkeun hayam adu tina jero kurungan kalawan diurus. Ye kalakuan Ki Bardawi para mitra kanu jadi guru ge kitu. Para wargi sadaya kitu kan jadi guru para aduh aya we Ki Bardawi. Aya kuduna para mitra kanu jadi guru teh teu kudu disanjung-sanjung teh kudu. Namung para mitra sadaya dihargaan kitu teh. Dihargaan teu kudu disanjung dipunyung-punyung teu kedah jadi guru. Sok sanajan para mitra
kolot baheula nyebatkeun cenah guru Ratu Wong Atua Karo kitu. Namun para mitra sadaya nu penting mah guru nu teu kedah disanyung-sanyung, nu cekap ku dihargaan. Dihargaan sakumaha darajatna guru kitu para wargi sadaya. Pamete aya guru bade urang bisa kumaha atuh. Bade urang bisa maca kumaha mun teu aya guru para wargi sadaya. Kaya numawi janten guru teh penting kedah dihargaan sakumaha darajat guru. Kitu para wargi sadaya mangga ngaso heula ngaso. Kumaha tu para mitra lalampahan Ki Bardawi satuluyna. Ari Ki Bardawi harita sanggeus rada jauh ti imahna Bah Marjuki ngarandeg. Kalawan ngagerendeng jeroeun dadana. Sugan teh heueuh we naon rupa kahayang. Atawa pamenta aing rek ditedunan kudu jadi guru. Buktina aing nginjem batu wulung weleh teu masarakeun. Padahal siang aya nu mangaruhan goreng kana judugan aing. Pasti aya nu mangaruhan goreng kana jadi guru aing. Atawa dumeh aing geus lila tara barang bere kitu. Lamun kitu teh mah ngewa meureun ka aing. Kumaha nyaka na sangkan aing bisa mawa eta batu wulung. Sabab aing geus nyaho kana kaampuhan eta batu. Lamun aing mawa batu eta batu wulung, wah, aing geus pasti jadi jelema anu memang kanel kulit. Lantaran aing jelema nu teu teu pakarang. Tapi kumaha bingung aing ye. Bingung aing. Diinjem teu diwikeun, dipaling teu nyahoneunna. Nah bingung-bingung teuing. Kali kumaha beh nawe ku aing dipodaran siapa dulu teuing guruda. Pongana we pisan ngabantuna ka aing. Rasakeun sia Marjuki. Kana pasti gobang aing bakal mandi getih deuleu. Kitu gerentos hate Ki Bardawi. Make luas mahala rek mahala guru sorangan para mitra sadaya itu kalakuan Ki Bardawi para mitra. Make rek luas mahala guru sorangan sagala para wargi sadaya. Gila harita Ki Bardawi malik terus ngalewas balik deui. Katingali harita Bah Marjuki keur ngaburaan hayam di pongpok imah. Corelat Ki Bardawi nyalingker ka sisi. Lalaunan gobang dipesat kojengkang Ki Bardawi ngalengkah ke ketayepan. Sanggeus deukeut aya satu kang guruna teu tatapasini tak Bah Marjuki guruna ditigas harita keneh. Aduh, Bah Marjuki ngaguak tak-takna hampir seplak. Hilak Bah Marjuki malik. Iya, terus tobat. Bah Marjuki ngoceak bari nukupan beuteung. Solontod Bah Marjuki salantad solontod getih dina tak-tak jeung tina beuteung. Geus maseuhan sakujur awak kedebru Bah Marjuki rubuh. Tapi harita bisa keneh nyarita nadana nyapa ka Ki Bardawi. Bardawi anjeun hianat. Anjeun biadab. Tapi rasakeun anjeun bakal aya nu males. Ngan sakitu Bah Marjuki nyarita kapungkas ku pegat nyawa sapada harita. Nyaan telengesna Ki Bardawi. Lain beja geus teu pilih bulu dengar ret saha-sahana. Nu jadi guruna pisan make luas di pahala. Kitu para mitra. Si Ki Bardawi tentang jagona guruna ge tangtu langkung hebat para mitra. Tapi daina ge dijalmi. Ai jalmi teh akeun aku sifat apes. Sifat papasangan aya di diri manusia, aya jaya aya apes para wargi. Aya beurang aya peuting gitu. Kitu nu moal oge. Nu mawi ya sifat papasangan aya di diri manusia. Dan deui da moal aya nu langkung gagah jalmi para wargi, tetep we keun aku apes kitu. Janten sakumaha gagah-gagahna jalmi tetep tebih dibandingkeun sareng nu nyiptakeun urang sakumna. Jadi badai kumaha gagahna para mitra ngalawan ka pangeran moal tiasa para wargi sadaya. Margi urang diciptakeun ku mantena nya sakumaha kaoyong mantena we para mitra diutak-utik oge kitu. Janten nu disebat kagagahan jalmi model Ki Bardawi tai kuku para wargi sadaya tai kuku bangga urang lajengkeun.
segitu maka kara-karasa aku tulang beheng sia. Coba lamun tadi masrahkeun mapiraku anjeun-nyeun poe panungtungan. Samarukna kumaha hari kabani si bewok sia sirewok ieu. Disangka manusia nu campiel kieu sagala kajeun. Cingaina ku aing ngerti teangan kagogobral geus gobrogna sugan kawangi. Paruli teuing masih ngae pamajikan lagi moal kagok diberes anjing pamajikan ku aing deuleu. Gerentesna bari terus unggah asup ka kamar. Harita kibar dawi kurah koreh kana wadah pakaian jeung kana hanapun angel neangan batu wulung. Tapi weleh teu kapangi. Palang dada di kamar di sasaran angel dirancetan cek pikirna bisi diasupkeun kana jero angel. Sirilik kibar dawi katukang ngodokan pabeasan bisi batu wulung aya dina jero pabeasan. Tapi haben di kotek tak weleh para mitra batu wulung teu kapangi. Kalah ka manehna lieur sorangan, akhirna mah jerut kibar dawi turun. Tuluy ngalewas balik teu ngareret deui kana layon guruna ngajoprak di pongpok imah. Da puguh kibar dawi leumpang narurusuhan bari mawa hate nu mentegeg keheul ku perkara rek nginjem batu wulung ti guruna teu hasil. Teu sakumaha lila di jalan geus anyog ka panganyerekanana. Kasampak anak buahna genepan keur ting carentul ditepas. Kalacat kibar dawi unggah budina merenggut hasil. Mau bawa bapak kuring aya bah? Tanya si Jobin teu. Mau bajak bapak ilawi ngeuweul euy. Inung ilai ngeuweul ditungguan ge, kana kesel dewek. Balik we. Tema kibar dawi. Gek diukna gobang dina luhur meja, budina tetep hasil mbaketut. Kemara nanya ada sesari inung bapak kuring mah tara indit-inditan. Paling-paling ke kebon, tara indit-inditan jauh. Eta di teang teu ke kebon bah? Nyetan teu, mangko ancan nyaho kebon bapak ilaing geuleuh. Kumaha lamun kukuring kali itu we aya maksud rek neang nu jadi bapak sugan aya di kebon. Lamun aya di bejaan kukuring yen abah rek nginjem batu wulung gitu. Cek si Jobin aya pikiran rek neang bapana. Lah keun bae euy. Iraha deui nginjem batu wulung mah. Ayeuna wayahna si lain jeung si Somad ka Mandor Emet euy. Cek Bardawi nyarek sabab sieun katohyan Bah Marjuki bapana dikaniaya ku kibar dawi. Aya bamal ini kitu. Jeung ilai jeung si Somad. Dewek tegarna awak ya. Tadi nama heueuh rek jeung dewek ngarapuguh jawaban ti Mandor Emet. Ngan dewek teu ngaraleuna awak euy. Tema kibar dawi nyieun alesan. Nya teu naon kuring jeung si Somad ka ditu. Mane teh kumaha bah? Lamun inung bapana teu ngidinan atawa anakna teu narima kana maksud abah. Kumaha aya penjelasanana? Supaya kuring pasti we ngalaksanakeun tugas sakumaha kayang abah. Si Jobin nanya heula kana pamedegan Bardawi guruna. Pokona keur dewek teu nyaho kaidin teu nyaho henteu. Daekeun teu daekeun dewek nyaho anak si Mandor Emet di bawah ku ilaing. Sarana kumaha dinya? Rek jalan lemes seg, jalan kasar mangsa bodoh. Hari jenisna tetep nolak mah. Ngan sabalikna lamun anak si Mandor Emet teu bawa ku ilaing, ilaing nu warisna batinakan di dewek. Kitu nu penting mah. Tema kibar dawi para mitra ditungtungan ku ngancam. Da puguh geus jadi adat pangadatan lamun manehna aya parentah kudu pok torolong, kudu hasil. Jong adi gelenit singga berubah ting pokna. Oh, nama Somad euy, urang ngeureui euy. Cek si Jobin teu bisa nolak harita init jeung baturna. Anu katelah si Somad para wargi. Nu maksud jeung tujuan tajalian rek ngadatangan Mandor Emet. Biasa nama si Jobin tukang galecok teu nyaho keur di imah teu nyaho keur nganjang sokomo lamun di jalan sagala diomongkeun. Tapi ku harita mah tisajutna turun ti imah guruna teh ngabetem tara-tara ti sasari. Pin. Kunaon euy si laing tara-tara si sasari euy poe ieu. Si laing meuni siga nulunguhna keur teu kecet-kecet. Pan biasana mah si laing tukang ngeroweco euy sok asa teu geunah hate dek ha. Jelema tukang goroco geglungguh. Nah ngarasa wegah ngadatangan Mandor Emet atawa hasieun paamprok deui jeung musuh anu kamari kalabur nu tarung jeung urang teh anu nyiksa ka urang. Tanya Somad bari ngarere. Dewek mah teu ngomong sotenan lain ngarasa wegah ngadatangan Mandor Emet euy atawa ngarasa sieun paamprok jeung nu kamari perkara tepung kitu kumaha kauntupan di sing hareupan teu kauntupan ngejat. Ngan dewek ieu hate asa kakara make ting sarblak ieu tegarna rasa. Kisah bada ngadenge caritaan di sebah rewok perkara inung bapa dewek areueuh. Sok sin inung bapa dewek anu mahala we euy mangkani imah kolot dewek nengang jauh ka tetangga. Sajabat kitu pangna dewek timu teu geunah hate teh dumeh ningali paroman si abah. Balik ti ditu merengut
bari jeung maneh namanya nyebutkeun tegerna awak segala. Da ieu euy nimbul kacurigaan teh. Cek si Jobin siganu terus rasa yen bapana dipahala ku kibar dawi guruna. Buku dewek ieu lain ngalelewe bin. Oh ningali pasamuan si Abah barewok asa barareda euy. Moal inung bapa ilaing gering mah kitu atawa heueuh aya nu mahala bari si Abah rewok teu daek nerangkeun ka ilaing euy. Somad mairan kana timburu hate si Jobin. Kumaha tuh nah ilaing ngalongok heula ka ditu atawa engke balik ka tiba Manor Emed pokna. Hari dilongok heula ka ditu kagok geus jauh euy. Lamun ilaing tadi ngomong kitu mah meureun dewek kalemur heula tapi engke baliklah. Balik ti Manor Emed ku dewek rek diteang. Tema si Jobin bari terus kebat lumampah dina leumpangna tinggar dibangun rurusuhan. Ongkohan hayang buru-buru tepi kanu dituju. Tekung si sajam para mitra. Si Jobin harita jeung Somad geus tepi ka sisi lembur. Katingali meuni asa saruwung ngakar, nu katingali lintang ti barudak nu keur arulin di buruan. Di buruan imahna sewang-sewang. Hayam ting kelendang domba raeng ting berele. Nya sajembling kieu. Wah, Manor Emed ge euy bin. Dah namu urang datangan heula ka imahna bisi ngaraya. Mangke we. Tema si Jobin jep sararea jempe. Sedang Somad harita sajeroning keur leumpang teh teu weleh luak liuk bae. Anang ngareret kalebak ti tebeh kidul katingali aya 2 urang insan. Di antarana saurang budak parawan jeung saurang budak jajaka. Katingalina siganu barungah naker keur saleuseurian. Samalah budak awewena katingali ku Somad make jeung jubah jemel sagala kana leungeun budak jajaka. Si horeng si mana horeng para wargi anu keur hareureuy di lebak teh Nyi Hamidah anakna Manor Emed jeung Japar balik tas ngantiran nu maracul di sawah. Pin, tingali tu euy, nu keur rocon di lebak euy meuni tepak toel kitu. Aduh. Tuas nu keur barobogohan we euy adah. Si badua, eta ngabibita ka dewek euy. Cek Somad tutunjuk ka lebak atuh si Jobin ngareret. Manehna awaseun ka Nyi Hamidah anakna Manor Emed. Kelanan euy sia-sia itu anakna Manor Emed euy. Hah? Baru anakna Manor Emed. Nu bener bin. Somad siganu kaget. Oh, katinggalina ku dewek mah siga anakna Manor Emed. Lamun bener anakna Manor Emed, kumaha bin? Teu kumaha urang sampurkeun kalawan urang bawa. Perkara lakina kitu ngahalangan banting we ku ilaing. Balik-balikanan datangan ka imahna bisa tatatangan ngaruh ka urang. Hari kieu mah di jalan Pasampangan moal kanyahoan ku tatangga atuh tenang ban urang ngalaksanakeun tugasna. Heuh, nama tuh bisi kaburu deukeut pisan ka imahna. Memang jeung sanyana lamun datangan ka imahna pasti urang cilaka. Dihurup urang dieu teh kana tangtu urang dieu. Halo bajelema, urang mah bisa kuat ngayunan puluhna urang mah tuh. Tema Somad bari leumpang gagancangan. Hayang nyusul Nyi Hamidah para wargi jeung Japar. Sedang Somad atawa si Jobin can apaleun ka Japar. Samarukna lain anakna sinu jadi guruna. Kira-kira 10 meter angangna ti Japar celeng-celeng Somad jeung si Jobin laluncat ti pasireun jalan anu keur dipake leumpang ku Nyi Hamidah jeung Japar. Kalawan harita para mitra Nyi Hamidah gancang ditong takeulna ku si Jobin. Atuh puguh we para wargi sadaya. Boro-boro Nyi Hamidah kasebut jiwa awewe cacakan Japar ge ngaranyu sabab teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug aya nu laluncatan ti pasireun jalan. Ngaso heula para wargi. Kumaha atuh Japar harita para mitra? Japar kacida pisan nafsuna ningali eta kaayaan teh. Setan sia. Naon ani lain cenah? Montong ngaganggu kana urusan dewek si lain. Setan sia. Cek Japar ujug-ujug nafsu. Gampang ngalesotkeun mah beraya, dewek rek nanya heula ka ilaing. Bener ieu anakna Manor Emed? Heueuh, tema Japar ponok jeung teugeuh. Syukur ari nya mah anakna Manor Emed. Taina dewek rek nanya ka ilaing, ari ieu pamajikan ilaing lain. Ari pamajikan mah lain ngan pitaloneun dewek. Naon sababna ilaing kumaha wani ngaganggu? Lamun lain pamajikan ilaing ayeuna ku dewek rek dibawa. Dibikeun syukur teu dibikeun dipaksa. Nirarangu pisan baraya ngomong teh. Samemeh dewek masrakeun lain ka heula bugang dewek deuleu. Tema Japar hartina nangtang begalan pati para wargi sadaya. Si Jobin jo cakakak seuri. Montong diajar gede sungut kisanak.
na samarukna hari manusia nu lengkan bugangna. Ya perkara awewe loba deui kisana matak naon neangan we ka ditu da awewe gen teu kurang. Rek kaparawan rek karana loba keneh. Tong ngaku-ngaku ieu pi pamajikan si laing ieu mah geus hak mutlak guru dewek. Samalah sami nu ka tukang geus dilamar ka indung bapana deuleu. Cek si Jobin ngabohong di palar Japar masrahkeun Nyi Hamidah. Bohong ge tangkang. Bohong. Iraha ka abdi nu geus aya nu ngalamar. Tong dianal sama manusia rek nipu Kang. Lesutkeun ca bangsat. Cek Nyi Hamidah para mitra sadaya. Barita terajel. Wah, tong make nyebutkeun bohong sagala nyai na teu rumasa basa minggu tukang. Geus dilamar ku guru akang. Kalawan geus kaidinan ku indung bapa nyai pan. Kumaha ieu mah? Pan mamang ka ditu ge. Keun tenang-tenang we, mamang diparetah ku guru. Pikeun mawa nyai ka ditu kitu. Teu rumasa kadatangan ku sasa oge, lesotkeun sia bajingan. Lesotkeun sia. Nyi Hamidah terus teterjel. Ningali kaayaan kitu mah sanajan Japar ukur sorangan, itu duaan ge leungit karisi lilang karempan. Timbul nafsu kalawan teu tatapasini deui somad anu aya gijireunana ditotog para mitra cukang irungna ku peureup katuhu. Kitu deui si Jobin dibanting ku leungeun kenca. Cedak, lenggak somad ngalenggak. Sedeng Jobin mah ngabangkieun, jeleng Nyi Hamidah luncat ka sisi tuluy nyumput. Dina dapuran saliara. Waktu somad keur ngadangheuk disusul tepus dadana dijejek. Siap, cedak, dayag-dag bru somad rubuh. Kilap si Jobin mali kalawan teu leuwih anu dipikir deui manehna luncat. Cabrod suku si Jobin hasil ngabanting kana beungeut. Dayag-dag si Japar ngadayag-dag. Cabrod si Jobin nyusul tepus ngahancam dada. Atuh daek teu daek Japar ngajungkel nang karak bengkang. Kurosa-rosana si Jobin ngirimkeun kempuran peureup sakitu badag jeung kekerna parawargi. Sanajan si Jobin acan nampa teu milan rosa ge ti Japar. Keur si Jobin geus ngebrehkeun kagarangan harita ngalugas bedog. Rek narok tarang para mitra. Manehanana hayang gancang mereskeun ieu persoalan supaya henteu lila-lila. Siat, tapi Japar rikat ngakurentel ka sisi. Dina gerakan ucin otel tea. Atuh seseukeut bedog si Jobin nyamos ukur nigastan. Korejat Japar nangtung pareng nyaranog pisan ka hareupeun somad. Teu tapasini somad ge garang manekanaker. Manehna nyabetkeun bedogna ngolebat ti gigir. Hiuk bedog bangbaraan ngan orok kaya Japar teh eleh rikat. Manehna gentak ngareundeuh pros bedog somad nyamos. Kilak Japar malik katingali iga burung somad molongpong. Puguh we meuni asa ngeunah-ngeunaker. Harita tulang iga somad dihanca ku gempuran peureup kenca notog ti gigir. Jabrod jarijeug somad ngajarijeug. Keur kitu disusul deui luncat Japar luncat. Jabrod. Somad ngagoak sabab hulu angen pisan dijejek satakerna. Cungkel somad ngacungkel. Japar luncat maksudna rek nyusul tepus menjrag dada somad. Tapi para mitra gagal sabab somad ngaguliti ka gigir. Barang jeung kitu somad nyabetkeun bedog nyacar. Ati hanap rek ngabajeg suku. Balesur Japar beukiran cingeus. Manehna gentak ngajaut, cedak dampa suku Japar ngajejak sirah si Jobin. Aduh, si Jobin ngagoak terus ngajarijeug. Si danu lieur tapi sakitu mah kawilang tahan henteu kungsi rubuh. Somad harita para mitra utas kabeunangan tulang iga teh nyuruntul. Rek nudukeun congo bedog ngan edas reretna Japar lain beja. Seukeut naker gentak manehna mundur. Solontod hiu, cabrod, solontod bu, somad namru, tarang nyuk suruk kana taneuh. Sabab harita keur nyolontod dibanting punukna ku leungeun kenca. Tapi teu lila somad ngoejat deui kilak malik ana breh teh jeung bareng jeung si Jobin. Ku dasar kitu antara si Jobin jeung somad asa beuki panas. Duanana ting seureudeg para mitra. Nyabetkeun bedogna meniting kolebat ti kenca ti katuhu. Brek Japar depa micieun pibahyaeun ti dua lawan. Atuh si Jobin beuki panas sarita teh. Si Jobin terus ngangseg bari ngahumet-humatkeun bedog. Tapi can hasil harita Japar jujuralitan ka tukang. Keduk tonggongna ngageduk kana taneuh gawir. Korejat nangtung sedeng si Jobin geus nyuruntul nyudukeun congo bedog. Meuni nyolocos teu beda ti bulu hulu orai rek maco. Japar leuwih rancingeus manehna ngajaul sigarek hiber. Curalit-curalit Japar jujuralitan dina siraheun anu jadi lawan. Celek napak deui kana taneuh sedeng tukangeunana aya si somad. Ngaso heula para mitra ngaso. Para wargi sadaya, harita wuk
bedog Somad di embat rek nigas 10 brek Japar Depok ngebrehkeun gerak pamacan. Leungeun meta panon merong kanu jadi lawan. Somad nyusul tepus rek narok sirah. Kilak Japar ngadoyongkeun awak. Atuh bedog Somad gagal korejat Japar ngorejat. Japar muterkeun awak bari suku sabeula diangkat kalawan teu emis deui. Suku Japar ngabanting beungeut. Jabrod. Aduh. Somad ngagoak terus dadayak dagan. Japar nyusul tepus manehna luncat. Cedak dampa suku hasil deui notog kana dada. Cungkel beleg Somad dibobot ngakeblug. Ha sorana ge para mitra ngakedeblug hir sora nangka asak murag tina tangkalna. Tapi sok sanajan manehna ngakedeblug, bedog mah tetep pageuh dina leungeunna. Ngiringeuh ka aya nu jadi lawan keur ngajepat teh teu dibere minge deui terus diudag. Jabrod sira Somad ditajong kuat ngakuliti. Samalah ku ayeuna mah bedogna lesot tina leungeunna. Japar ngabrik deui. Somad daek teu daek ngakuak di tenjerag dadana. Gelak-gek utah getih da pugu di tenjerag satakerna. Ret para mitra Japar ngareret kana bedog Somad, celeng luncat rek nyokot bedog. Ngan orok kaya si Jobin leuwih kesit manehna gentak luncat. Deg bobokong Japar dijejak, salonton Japar nyolonton. Awakna melenting keur kitu si Jobin nyabetkeun bedog ti gigir. Rek nunggel jangga. Ngan untung harita kareret ku Nyi Hamidah nu keur nyempot bari ngadeg-deg. Gero Nyi Hamidah ngabejahan. Kang, awas pengkeren Kang. Pokna, kilak Japar ngaliuk sedang pibahyaeun geus nampu. Tapi untung Japar bisa micen pibahyaeun manehna gentak dongko. Buklos bedog si Jobin nyamos ukuran nyabet kelebugna angin. Japar malikan bari ngirimkeun tenggelan kepang ti gigir hanyaka gagal. Sabab si Jobin ge lain jalma atah pangabisa. Sepi ku pangarti manehna gentak ngadoyongkeun awak celeng luncat. Si Jobin ngababi buta nyabet-nyabetkeun bedog tingko lebat. Matak pipaureun anu neuleu nepi ka harita. Japar rada sentar oge sabab nu jadi lawan beuki garang. Sabrut si Jobin narajang nyudukeun congo bedog nyolocos di lalempeng kana beuteung. Kilak Japar ikat ngadoyongkeun awakna. Keblos congo bedog si Jobin nyamos. Buk belasur Japar ngajaul mapakan tak-tak. Jabe, aduh. Si Jobin ngagoak mending ngerejat sabab leungeun kabeunangan ku gitikan Japar para wargi. Dina gerakan Japar anu disebut Garuda Ngapak, leungeun ngagitik beungeut suku sabelah noejer ka gigir ngajejek tak-tak. Atuh teu wudu para mitra si Jobin ngagarabag, mana beungeut asa retep ni tak-tak asa semplak. Sanggeus Japar napak deui kana taneuh kareret Somad anu tas utah getih, make kuat ngorejat terus nyeureudeuh. Siuk bedog Somad bangbaraan ngancam cangkeng. Lain beja para wargi. Kapinteran Japar rebubuhan saeutik gedena geus nampa pangwaris pangarti. Nyata teu para mitra bareng jeung mantili teh. Harita Japar rek ditutuh cangkengna gentak depak. Tapi teu lila Japar ngorejat terus luncat ka sisi. Kilek Somad malik katingali Japar keur ngebrehkeun jurus bango putih. Jeung jurus pamonyet siga nu ngahaja mapanas kadua lawan. Memang harita para mitra Somad ngarasa panas. Manehna luncat, bari bedogna teu antepan. Japar leuwih kiras manehna luncat cucuralitan di luhur. Celek napak kana taneuh. Suruntul si Jobin deui nyerang ti tebeh kenca kitu deui Somad nyuruntul ti beulah katuhu. Dua-duana pada nyarabetkeun bedog rek nutuh beuheung. Kiu. Japar ngagorowok awak rada ngareuneuh. Leungeun duana nanepak pigeulang leungeun nu jadi lawan. Atuh bedog si Jobin jeung bedog Somad ngararacung ka luhur. Sakilat Japar ngagunakeun siku kenca katuhu dina gerakan pancuh nunjel. Deg. Dua lawan ngaharekeng semu seueur. Malah Somad harita terus meyegeung. Sasat ka nyeri tadinya di tenjerag dada asa can lemper. Ayeuna geus ditotog deui para mitra hulu angen ku siku. Japar nyusul tepus, muterkeun awak, jabrod suku Japar hasil ngahancak kana beungeut Somad. Ku dasar kitu Somad ngagoak terus ngajungkel. Bedogna ngacleng jauhna keur kilak Japar malik. Nu maksudna rek nyerang si Jobin ngan orok kaya si Jobin leuwih ti heula maledogkeun peso balati ti gigir. Siap beres. Japar ku waktu ieu kakara kadenge nyebutkeun aduh. Sabab walikat kabeunangan ku peso balati. Waktu Japar para mitra keur ngerejet si Jobin teu mere kasempetan pisan manehna nyerang. Siap. Bedog nyabet ti gigir.
Galeong awak Japar ngagaleong kagigir. Tapi teu wudu congo bedog ngagaris kana cangkeng. Berbei getih tina walikat jeung tina cangkeng ngaberbei. Sedang Peso Balati masih keneh nancep dina walikat. Didinya para mitra sadaya. Japar kakarangarasa kawalahan jaba walikat ceceletotan. Karasa asa panas sabab Peso Balati si Jobin make peurah orai. Jari jeg si Jobin jajari jegan. Bari leungeun sabelah nu katuhu nyekelan perah Peso Balati. Maksudna mah rek dicabut ngan teu bisa sabab Peso Balati si Jobin reregean dina tongongna si Garagaji. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Didinya Japar kakarangarasa kawalahan jaba walikat jejeletotan karasa asa panas sabab Peso Balati si Jobin ngandung peurah orai. Jari jeg si Jobin jajari jegan bari leungeun sabelah nu katuhu nyekelanna perah Peso Balati. Nu maksudna marek dicabutan si Jobin para mitra. Japar maksudnya. Japar nyabut Peso Balati. Ngan hanya kal para mitra Peso Balati si Jobin reregean dina tongongna si Garagaji. Jadi lamun rek dicabut teh pageuh. Plak si Jobin nyusul tepus ngadek tak Japar. Krajet. Hiat bres lobat. Japar ngoceak sabab bobokong disuduk ku congo bedog. Teg tongong Japar dijajak ka bari si Jobin. Ngadudut bedog dina bobokong si Jobin teu kapalang garang. Waktu Japar keur jajari jegan sukuna disepak ti gigir. Curalit beleg para mitra sadaya. Harita tiba beut nang karak pengkang. Atuh para wargi Peso Balati nu nancep dina walikat asupna teh beuki jero sabab kadedetkeun. Leye dada Japara ditincak ku si Jobin. Hahaha. Nepi ka palebah mana pangati silaing sia kunyuk rawun, hah? Cucungana keur sia budak-budak geus diajar buraung gede sungut maka yang dilengkahan heula bugangna. Dewek moal ka ngalengkahan bugang silaing, tapi dewek rek mere tanda mata heula. Tarima ka je. Sret. Congo bedog digariskeun kana beungeut krejet. Japar ngerejet. Pipi gudawang getih ngalemere. Karasa aku tulang beung sianya. Kunyang sia. Sumat tebak budak kawena euy, bisi kabur-kabur euy. Si Jobin marentah ka baturna. Ngadenge kitu korejat Hamidah ngorejat maksud rek lumpat. Ngan teu kungsi jung sabab kaburu somad luncat. Sarta nongtak leungeun Nyi Hamidah jecerita Nyi Hamidah jejeritan bari meroe. Lesotkeun sia bangsat. Garong, ada gahaya garong lesotkeun sia tulung. Nyi Hamidah tulung-tulungan, tapi sanajan teterjelan ge teu bisa leupas. Sabab leungeun diparioskeun ka tukang. Ningali Nyi Hamidah diparioskeun leungeunna sanajan Japar keur nyanangan ka nyeri oge. Make ngorejat rek ngarontok somad. Ngan orokaya para mitra, si Jobin leuwih ti heula nincak deui dada. Japar teu bisa ungah peta samalah beuheung di santongan congo bedog. Rek ngejat ka mana sia kunyang, ha? Montong rek nulungan sagala moal bisa katutungan deuleu. Geura samat sainung bapa silaing. Geura tobat ka pangeran sabab ngan poe ieu silaing bakal neuleu legana alam. Malah aya halusna silaing geura nyangkora di jero kubur. Balik-balikanan sia lila di dunya loba kasusah deuleu. Ari di jero kubur mah geus moal mikiran kasusah, moal mikiran hutang, moal mikiran mahugi ka kabogoh. Kuayana kitu wayahna sia ieu. Bogan silaing tadi geus janggih hayang dilengkahan bugangna ku dewek. Hiat. Waktosna sae para mitra.